Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngaoskeun hiji nadom tentang 10 rupa maknana cinta urang ka Allah Subhanahu wa taala anu disusun ku Abuya Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah. Mugia aya manfaatna khususna kanggo simkuring, umumna kasadayana anu ngupingkeun. Ari hartina cinta urang ka Allah, aya 10 rupa pematong salah. Hiji yakin tina sagala sagina, kabeh sifat Allah maha pinujina. Dua yakin yen Allah teu liren damal kasaean ka makhluk teu karna amal. Tilu yakin najan amal loba pisan, tur hade moal ngabanding isan pangeran. Opat yakin yen peredihan pangeran, kahambana kalintang sakedik pisan. Lima risi dipalengosan pangeran, leungit iman berang peuting gegebegan. Genep boga rasa dina kabeh tingkah, lahir batin banget ngabutuhkeun Allah. 7 nganteng hate emut ka mantena, biwir basa ku zikir nu pangsaena. Kadalapan kasangsrem ku ngalakonan, fardu sunat sampe sem kamampuan. Kasalapan bunga mun ngadenge batur, muji Allah ibadah jihad teu mundur. Kasapuluh resep ngabantu nu sejen, nu ibadah anu zikir ka pangeran. Mugi Allah kasadaya ngarizkian, kabeh sifat nu bietos ditataan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.